ah dianggap Ya, kan berak mana langsung sieun mah ada ngeluarkeun duit lurahna ai dedi medengis nyawa prosedurna bahwa ayeuna mah da aya gratis teh nya cek dina CPS kan mending budak nu gawe mah da urang-urang kan misalkan ayeuna mah aya jadi maunya jadi ketuanya kelakuan teh gitu harus berubah-ubah gitu. ada lamun pi beneran mah pemimpin belaan gaji manehna dibikin ka rakyat gitu bener. Amun jelema anu kana gaji berarti teh usaha emang gawe hayang gawe dina PJ presiden kan. Di manehna mah da jadi gubernur tapi dibikin ka masyarakat deui berarti manehna mah emang hayang ngamajukeun Jawa Barat. Yana anger we da gitu ke dieu da jelema teu tarima teh nya. Aya kemajuan Jawa Barat cenah Heeh. pembangunan Kanya kawin cenah. Kacirina kan kitu jelema. Kawin aing mah cenah.